Cokot kumane pamali tu tas tasa indung. Urang mah baheula ka Cieu teh ku domba cin. Orang mah dengar dikasih ece nah daekeun ke amang kanu belewuk kitu nya. Hari sia. Eta wis ya manian kitu ngomong teh ka si Mang Ajo. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mak ada eta maret naon eta? Ieu teh mah teh aya boled pamere. Eueuh dahareun. Aduh pan tadi teh Mang Ajo teh nitah nyen kopi lain kali tu anterkeun. Ih heueuh mah poho mana kopina? Tah ieu jeung kira anterkeun. Kira kumaha ngan hiji? Kan eta aya hiji deui. Mang ke ari geus asa boleh anterkeun ka ditu. Cokot kumane pamali tu tas tasa indung. Heueuh mah poho gerwana atuh nya engke. Mang ya kopi poho. Sia tidak tadi dilabuhan ku urang. Oh poho atuh mang ya. Ieu. Ieu. Yo, Mang. Ayeuna Mang ek balik hujan, urang ek balik sarua hujan. Urang mah yang apal Mang dongeng Mang baheula kumaha Mang ya? Tah heueuh mang. Dicaritaeun urang hayang ngadenge dongeng amang keur ngora baheula kumaha. Dina masalah naon maneh hayang ngadenge lalakon urang euy sok. Tah pokona mamang lalakon amang we keur baheula ngora kumaha. Pan Mang urang teh yang apal itu lalakon Mang baheula teh na Badung atawa kumaha da soleh mameureunan urang ge asa kurang-kurang percaya Mang gitu tah. Sia alabatan naon ka aing teh pas aing dia magalak wae betul. Mang bisi we amang teh baheula bangor-bangor ka cida alabatan ti urang gitu. Kedaena rada goreng adatnya. Keet sabadung-badung lagi budak zaman baheula ka indung jeung ka guru mah boga kene rasa hormat beda kene jeung budak ayeuna anjir. Wah, Mang aik leutik mah eta jauh teuing Mang urang mah ayeuna Mang waktu papanggil jeung si Ece tah eta kumaha Mang caritana Mang? Mang bisa si Ece daekeun ka amang eta teh kumaha dipelet atau kumaha carana eta mang? Sia keet naon ka aing teh nganggap naon bebel nganggap ka nutup payu pisan aing teh. Jih mang ai asa ku syariat mah asa teu percaya urang amang payu ka si Ece. Ieu syawanian kayak ngomong kitu ka dunungan. Jin pan urang rada kurang percaya ka Mang Ajo. Barudak baheula mah keur zaman urang mah pas urang ulin ka si Ece teh paluas-luas ulin teh baheula gitu lah. Wani-wani baheula kitu. Tah mang baheula amang keur zaman ulin ka si Ece kumaha tah? Ya barudak baheula mah urang keur zaman ka si Ece ulin. Mama teh aya paculeun ngilu macul aya babadeun ngilu babat pan lila mah hatena teh jadi luntur lea daekeun we si Eceuna teh ka urang kitu. Berarti amang baheula mah kasih Ece teh ngan ngamodal tanaga we teu merenangnya Mang. Atuh da sagala rupa ge kudu make otak tuh da aya bursa ukur gogorokan mah meunang atuh.
Berarti amang mah baheula teh teu modal ku duit atunya, modal tenaga unggul kasih ece teh. Ya sadut baheula mau urang kan kasih ece teu boga modal duit, teu boga modal nanaon, matak boga modal kadai. Poe eta anu dijieun modal urang mah. Mang, ai teu lama meureun mang nya ai kerjaman amang maranan kasih ece sok meuting eta teh mang bener teh eta. Ya Allah tuh kehet, ai maranan kasih ece mah baheula urang meuting. Jadi teuing aing kudu balik mah ngaliwatan sababaraha lembur aing coba leumpang baheula mah maranan teh. Mungkin Mang, nah dongeng ke mirip-mirip teuing amang mah. ih pan urang mah kitu kanyataanna baheula keur ka ece maneh teh. Berarti mang si kowe teh keur maranan kasih neneng teh ayeuna kasebutna zaman bapari teh mang nya mang ya. Ah, atuh cin si kowi kasih neneng mah ayeuna cukup ngaberok we nya teh hon peuteuy atuh. Loh orang murid rek neang si neneng. Lalu satu dud, yang ngelas si neneng karunya ka ditu. Orang ngilu, orang ka ditu. Jika geus teu kudu lah urang sorangan we neangna. Oh, atuh jiga tuh. Duh, teu nyangka geuning mang urang kahirupan mang teh geuning baheula maranan teh kuat karipuhnya. Mau kanan kehet sama ruka aing merjuangkeun ece maneh teh gampang gitu. Orang mah dengar dikasih ece. Nah, daekeun ke amang kanu belewuk kitu nya. Ari sia pokok hayangnya ho carita aing baheula ari ku aing dicaritakeun ayeuna kalah ngahina ka aing. Kalau orang mah ketempona we gitu mah rada belewuk gitu. Aduh wani ka aing ngomong kitu. Eta we sia manian kitu ngomong teh ka si Mang Ajo. Apaan orang rada heran cin mun si ece daekeun ka Mang Ajo sanggeung belewuk gitu Mang Ajona. Atau merenang geus jodona we atuh sia mah meni pohara sia teh kehet. Ajaka bebe aing ngadongeng ka sia aing nyana laek ngahina aing moal ngadongeng we tadi teh lah. Lain ku hina mang urang ku heran ieu mah. Lain ieu mamang urang penasaran mang nya. Pas kawinan emang eta mas kawin kasih ece kunaon mang tah. Ah cin mas kawin urang mah baheula da urang mah duit mah eueuh di mana boro-boro da jamaripu gawe oge kan saukur bubuluh macul. Mas kawin urang mah baheula ka cece teh ku domba cin. Aduh mang, eta domba dijugrugeun hareupeun naib. Eta teh mang mas kawin domba teh nya henteu jeung jukut namang eta teh. Sia mah kos dia mah weureuh kehet. Nya hanteu atuh da domba ge ku aing teh dijugrugeun dina meja atuh. Lain mang urang mah eta kebayang mang mas kawin ku dombanya, nah kumaha nyebutna tuh mang eta? Jina ari sia nya sarua wae atuh. Karima abdi nikah gan ai batur mah ku emas, aing mah ku domba, kitu bedana mah. Lain orang memang kebayang eta nonton domba gitu tadi pakai mas kawin ke si Ece mang. Ya ari geus kumaha deui atuh cin da pangaboga urang mah waktu hari tegan saukur domba kumaha deui atuh. Nyaan mang urang mah yang seuri karekeun ngadenge mas kawin ku domba padahal mah jual heula we jeung duit belikeun emas. Ayeuna mah zaman ayeuna mah rada gampang we jualan teh kan keur zaman urang mah baheula rese susah jualan teh matak enggeus ya aing nu tereh ku domba we langsung katalian mas kawin.
Duh, kebayang eta domba dihias mang. Teh aku teh inget we punya domba dilipenan meureun hantu atuh sia teh kehead. Da sia mananya teh we mun sok teu ka hati ku akal aing nya. Ya tuh mang asa teu kaharti we ku urang. Nya nuntun heula domba meureun nya maraban heula dombana teh meureun kuy paraban heula teu paraban heula mah gandeng meureun keun kawin teh. Ya meureunnan we urang lah kudu panjang lalakon mata kitu ge da baheula mun saukur bisa kitu urang na we. Tah sia we amun kawin ke si neneng rencana mas kawin ek kunaon we. Nya urang merek kumpul-kumpul heula we cin ladang gawe udah sudi teuing urang kudu mas kawin ku domba aja bang aja mah kudu nunungtun ya urang teh. Biar udah teh. Ari aya pi omongan, ari eueuh inget wae. Ari nganjang keun bibina teh sok betaheun tuh da si neneng mah. Lamun balik teh melang di jalana, nya jauh, nya hujan gede. Mang ya lumayan gahel-gahelen. Nanaon ceng eta? Aya boleh di kebon lumayan we. Oh, nasi goreng Padahal mah. Nya sok mang lumayan. Si neneng ka mana ning teu katempo? Kapan eueuh si isuk ge katen bibina matak ditayang ku si sadut. Palingan teu panggil-panggil ceuk isuk. Duh aing mangiyuhan kieu teh mun disuguhan sagala jadi arera aing mah kitu nya. Mang, ieu mah rezeki mang teu kudu ditolak, aya mah gayem we emang lah. Sakuruna mah urang nu barang bere teh pan euy nu si neneng mah randa jin. Wah, amang wae jeung makore tara barang bere. Siapa aing ngomong teh ka aing teh. Mang, atuh cobaan jadi ocal-ocal ku amang jadi kenu kadua suka ngedaekeun si Eceun mah. Neneng teh kadengieun mun si nyadieun hate pajarkeun diledek ku aing. Heueuh wae atuh mang. Baron teh edan mawi oce sia lamun aing kitu teh. Tah heueuh tuh da mang mah kawinna ka anak maung atunya heueuh galak atuh mang. Kadeng gehet sia kadengan kunci sia gitu ya. Ya tah mang baralik geus raat ayeuna mah. Oh ya patuh, mang, cin. Orang ge sama dia geus ti leuweung, barelok keneh teh ya suku ge tuh. Ayo tuh.
Siap.